Wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muttalib putrana Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Fihir putrana Malik putrana Nador te putra Kinana putra Huzaimah putra Mudrika putrana Ilyas putrana Mudhar putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan Nuwajib dugi ka Adnan ti Adnan dugi ka Adam tewajib uningana sabab daya jalan sohe wajib deui uningana rundayan nuti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrana Wahab putra Abdi Manaf putra Zuhra putrana Kilab tepang deui ti Kilab jangka warengna jadi ibu jeung ramana masih kene sarundayan